Cung di dia anu video nanti maju-maju stagnan di 200 bahkan kurang di 200. Karena surang teh nyieun video dina Facebook, dina YouTube, dina Instagram atau dina media nu lainna na TikTok. Kurang stagnan dina 200. Naon masalahna sih? Kan lamun kurang dicermati makan minimal sebut FYP tanya karena FYP leutik, FYP sedang, FYP gede, bahkan FYP anu viral kan gitu ukuran anak. FYP anu leutik mah 1000 minimal teh eta teh. FYP anu sedang minimal 10.000. FYP anu gede eta teh 100.000. FYP anu viral 1 juta ka luhur. Tah urang kan hoyong sampai kadinya. Naon masalahna? Tilu perkara nu kudu diperhatosan ku para mirsa sadayanya. Soalna ieu tina pengalaman simkuring eta ngonten dina Facebook dina media nu lainna kur nyieun tulisan ngajeblag tuluy aya musik gitu tah. Teu maju-maju gitu. Gitu. Kunaon tah masalahna? Hayang terang teu, hayang terang teu. Mun hayang terang sok mangga tong hilap follow heula atanapi komentar heula san hoyong. Kayak ku simkuring diwartosan tilu perkara anu kudu diperhatoskeun. Naon tilu perkara eta teh? Nu kahiji nyaeta user interaction. Nu kadua video information. Anu katilu perangkat. Lamun dina istilah mobil mah atawa motor, hiji aya mesin penggerak, kadua aya kemudi, katilu perangkatna sing bener. Nu kahiji user interaction nyaeta mesin penggerak. Jadi dina 3 detik pertama teh ulah sampai ka penonton eureun sampai ka di scroll deui gitu. Ya, fungsina nyata aya interaction, aya likes, aya komen, atau komo lamun share mah gitu. Ieu nu priyogi diperhatosan ku urang. Jadi kudu aya user interaction nyata mesin penggerak. Anu kadua nyaeta aya video information. Hartosna video urang teh ngarah ka mana ieu teh. Lamun misalkan ayeuna nu diarahkeun ka urang teh seseueurna follower urang teh atau pengikut urang teh seseueurna istri nya atuh sambungkeun minimal mun istri mah atuh masalah bedak, masalah skincare gitu tah, masalah acuk, mun lalaki naon nu nyangkut ka lalaki gitu. Mun informasina tentang agama berarti ka mana nyambungna hashtagna ieu mah hashtagna sing puguh gitu nya hashtagna naon gitu. Anu katilu nyaeta perangkat anu kumaha misalkan asal kumaha HP na goreng misalkan HP na teh biasa-biasa gambarna henteu HD gitunya teu siga HP-HP nu maha kan bae penting mah urang tiasa naon teh nyimpenna maksud nyimpenna teh penting mah urang tiasa nyesuaikeun misalkan kira-kira gitunya henteu caang atuh usahakeun lamun rek ngonten teh jam 10 pagi nu masih matahari hade keneh atawa jam 4 sore gitu tah. Terus kaduana kumaha abi mencan gaduh ieu tah nanti mikrofon anu di klip anu disimpen di dieu tah atuh usahakeun di tempat anu hening insyaallah lah. Lamun tilu perkara ieu dianggo hiji user interaction sebagai mesin penggerak, kadua video information nyaeta sebagai kemudina, katilu nyaeta perangkat nyaeta usahakeun tempatna suarana anu hade kadangu ku penonton. Kira-kira manfaat kanggo aranjeun sadayana pemirsa mangga sharekeun ieu video ataupun simpen bisi hilap deui nya. Hatur nuhun. Dadah.